warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun ada hapunten samudayaning kalepatan. Yen sim kuring ayeuna aya di luhur, bapa di handap sareng ibu. Abdi nu cumarios, bapa sareng ibu nu ngupingkeun. Namung sanes hartosna abdi langkung pinter. Komo tadi disanggeukeun ketua panitia tausiah, aduh asa teu pararantes teuing maparinan tausiah ka urang Sumedang nu tos aralim. Nu tos pinuh ku ilmu, sedengkeun nu bade maparinan tausiah mah awah kena ge bati modal kieu ibu. Jalmina ge alit komo ilmuna. Sateacan kuring cumarios aya kalimat bijak anu nyanggemkeun sapertos ieu. Laisal qailu afsaha minal mustami'i. Ari jalmi nu nyarios cantang tu leuwih pasehat tinimbang anu ngupingkeun. Pemain bola cantang tu nu main teh leuwih pinter tinimbang penonton. Margi eta di antawis penonton teh aya nu tukang surak wungkul aya. Aya manajer, aya pelatih. Bahkan mungkin panginten aya pemain anu kampungkurna langkung hebat namung tos pensiun. Kitu oge abdi nu nyarios di tempat sanes langkung ngartos tinimbang bapak sinareng ibu, janten ayeuna mah sanes bade maparinan tausiah mung sunah nyumponan uleman ti panitia. Margi naon? Kangjeng Rasul nyanggemkeun man asbata nafsahu khairam minan nas fahuwa akbahu minhum. Sing saha jalma anu nganggap dirina leuwih alus tinimbang batur maka eta jalma panggoreng-gorengna. Jadi teu tiasa tah abdi nganggep teh kuring leuwih hebat dina henteu Bu. Teu nya abdi langkung suci teu tiasa. Dai jalmi mah kadangkala kitu komo bagian nu nyarios mah asa sok asa dina hate teh diri teh asa pangpinterna we. Sok nganggap batur anu salah urang anu bener. Padahal eta teh teu acan kakore, da lamun kakore mah buating urang teh nu bodohna teh. Caroge gaduh bojo. Setiap disauran teh teu nembalan wae. Jadi disangkana teh buah-buah pamajikan teh torek ieu. Da setiap digeroan teu nembalan. Bade dicanda ka teh hate sieun kasinggung gaduh bojo teh. Manehanana sumping ka dokter THT heula. Dok, nyuhunkeun saran. Aya naon? Kuring terek ngadukeun ieu masalah penyakit pamajikan. Boga pamajikan teh budeg jigana mah. Da setiap digeroan teh teu nembalan wae. Nah, kunaon teu dicanak atuh ka dieu jalmina supados dilandongan. Bisi kasinggung ieu mah saran we heula ti dokter. Ai saur dokter teh, Pak kedah terang heula stadium budegna teh di tingkat sabaraha. Cuk, kumaha carana dok? Gampang. Bapak mulih ti dieu dugi kana panto uluk salam assalamualaikum. Lamun teu ditembalan, tah sok maju deui 5 meter. Assalamualaikum teu ditembalan keneh. 2 meter. Assalamualaikum teu ditembalan keneh. Hareupeun ceulina. Jadi bapak apal tah stadium budegna teh tingkat sabaraha. Wina teh dipraktekeun tapi carogena teh. Assalamualaikum. Bojona dipawon, da teh dijawab, bener budeg ieu. Pindah ke 5 meter, assalamualaikum, teu dijawab keneh. Nemen stadium 3 ieu mah. 2 meter, assalamualaikum, teu dijawab keneh. Ngong teh payeuneun cepilna. Assalamualaikum. Gantawang teh mah bojona kana cepil carogena. Kita tadi dewek teh geus ngajawab waalaikumsalam geus 4 kali. Nah teu kadenge budeg sia teh, cenah ka salaki sing goreng nu budeg teh saha Pak? Salakina geuning. Tuh. Tak kadangkala urang ge teu sadar teh kitu. Sok nganggap batur leuwih goreng padahal lamun dikoreng mah buat ting urang anu leuwih goreng teh. Tuh, nu mawi dina leresan ieu hapunten sanes bade maparinan tausiah namung ieu mah sunah nyumponan ulama.